Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Bapak Kepala Desa nu kusim kuring dipihormat, Bapak DKM nu kusim kuring dipihormat, jamaah pangaosan rahimakumullah, tipayun nyanggakeun silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi urang sadaya dina waktos ayeuna janten wasilah panjang yuswa dianggo ibadah, seueur milik rezeki anu barokah. Mudah-mudahan turunan urang saroleh wa sholihah. Mudah-mudahan sadaya pamaksada nu sae ku Allah diijabah. Teu daramang lahir batina mugia enggal diparinan damang deui ku Allah. Nunuju kenging kabingung kasesa mugia ku Allah dipaparinan kabingah. Amin ya robbal. Nutos teu araya keluarga urang sadaya, guru-guru urang sadaya, jamaah pangaosan nutos marayuna. Mudah-mudahan di alam barzahna aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pidoa saminggon kamari, dinten Senin kamari, sepuh pun bapa mertua ngantunkeun, mudah-mudahan dihapunten sagala dosa-dosana, ditampi amal kasayanana. Mudah-mudahan di alam barzahna aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Kulawarga nu dikantunkeunana sing diparinan kasobaran katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala. Mutasaddiqin mutasaddiqat, ieu masjid manfaat kanggo urang sadaya. Allah uninga mugia dibalas kasayanana, ditampi kasayanana. Oge mudah-mudahan janten amaliyah anu ngocor dugi ke alam barzahna. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya
Hadirin jamaah pangaosan rahimakumullah. Manusia teh makhluk paling mulia. Diuningakeun ku Allah, walaqad karramna bani Adam. Sareng yakin nyata ngamulyakeun kami ka Bani Adam, anak incu Nabi Adam, termasuk Nabi Adam. Nabi Adam teh manusia, disebat nage abal basar, bapakna manusia. Di antawis ciri muliana manusia, malaikat ge piwarang hormat. Usjudu li Adama, para malaikat ku Allah diparentah sujud bimakna hormat ka Kanjeng Nabi Adam alaihis salam. Fasajadu, para malaikat langsung hormat ka Kanjeng Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro, eta mah nolak, sombong, kalah ngajawab. Kholak tahu minar wa kholak tani minar wa kholak tahu mingtin. Gusti, kan abdi mah tina seuneu didamalna, Nabi Adam mah tina taneuh. Keheula kudu hormat abdi ka Adam, padahal tong ningali kadinyana tapi tingali nu miwarangna, buktosna Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah. Kedua, Bapak Ibu, manusia mulia di antawis ciri nanate dipasihan akal gorizi. Beda jeung binatang, Pak. Binatang mah akalna tobi'i, tabeat. Sok Bandungan hayam, Pak. Di Paraban bea sanyiru bersih, diasongkeun ka hayam, da dikoreh we ku hayam, sabab hayam tabeatna ngoreh. Pancek urang mah teu kosi dikoreh, tinggal didahar. Tapi dah hayam otakna akalna sanes goriji, tapi tabiatna kitu hayam teh. Numawi bujeng-bujeng mengenal Allah, teu bisa ngabedakeun halal haram, teu bisa ngabedakeun sae awon, teu bisa ngabedakeun bersih kotor, Pak. Padahal rek didahar ku manehna ditincakan heula eta parab bongbong binatang. Beda jeung manusia, Bapak Ibu. Manusia mah akalna gorizi, mampu makrifat ka Allah, mengenal ka Allah.
bisa ngabedakeun ieu teh sae ieu teh awon, bisa ngabedakeun ieu teh bersih ieu kotor, bisa ngabedakeun ieu halal ieu haram. Itu manusia. Numawi manusia makhluk paling mulia, Pak. Dina makananana istimewa manusia mah, Pak. Nya. Sok emutan. Bapa ngalalauk. Tuluy dipasak eta lauk. Dagingna didahar ku urang. Cucukna mah dibikeun ka saha? Ka uci. Enak dagingna, enak cucukna. Enak dagingna. Bapa mencit hayam dipasak, dagingna didahar ku urang, tulangna dibikeun ka anjing. Ya. Manusia makananana anu mulia. Bapa ngaheler nyandak pare, ari uih teh kan nyandak beas jeung huut. Beasna disangu ku urang, huutna dibikeun ka saha? Ka hayam. Maha beas maha huut. Enak beas enak huut. Enak beas disangu. Beasna disangu dituang ku urang, huutna ditinyuh dibikeun ka hayam. Bapak Ibu hadirin, sanajan sakapeung mah urang esok eleh ku hayamnya, Bu. Hayam mah jam 2 geus hudang. Nu bogana subuh ge kaberangan. Duka mun dicobaan mah tukeuran. Beas bikeun ka hayam, hueutna dahar ku urang. Sugan we jam 2 hudang. Peda hayam ge ngadahar huut jam 2 naon? Hudang. Mulia manusia, Pak. Aya nu maot Bapak geus dikafani tos dibungkus digolerkeun di bantalan keneh, padahal teu di bantalan ge moal protes eta mayit nya, Pak. Bade dicandak ka makam digotong na pasaran ku kulawarga di payungan, padahal moal panaseun eta mayit. Kunaon atuh kitu nawiskeun manusia teh mulia. Leres. Dikubur we dugi ka makam. Beres dikubur, saur Nabi ulah wakamulang calik heula, duakeun eta mayit. Beda jeung ngubur ucing, Pak. Ngubur ucing mah kecul urugan tinggalkeun we gitu. Leres. Jami mah henteu. Tos dikurebkeun teh. Sok Bapak aya nu nyarios. Eusinana teh hiji papatah kanu hirup nu nganteur jajab dugi ka makam. Nu kadua duakeun ti nu hirup kanu maot. Sabab al mayit kal gorik, ari mayit teh seperti nu titeuleup. Bapak Ibu aya jami keur titeuleup. Mending dibantuan, mending dipasihan artos, Pak. Mending dibantuan. Mending ditulungan. Sing dieneng-eneng artos sagepoke teu hayang sote ditulungan. Punten Bapak Ibu. Mayit nu geus maraot yang ditunggu itu doa.
nu diantosan teh doa Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, di mana maut anak Adam putus amalna kecuali 3 rupa perkara Pak. Di antawisna waladin sholih yad'ulah, putra anu soleh anu selalu ngaduakeun kanu janten ibu ramana. Nu mantak Bapak Ibu sok carioskeun, wahai manusia, inilah akhir kehidupan di dunia. Para wargi sadaya, ieu teh akhir kehidupan di dunia. Sanes kekayaan, sanes jabatan, tetapi kematian, Pak. Laras sing seueur hartana ge maot, Pak. Masing loba jabatan ge maot, Pak. Can pensiun acan maot. Aya nu kitu? Aya. Ya Allah, hadirin sadaya, bukan kekayaan, Pak, akhir dari kehidupan dunia teh. Tungtung hirup dunia teh lain beunghar, lain jabatan, tetapi kematian sadayana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin sadaya nu dipihormat, nu mawi kitu Bapak, urang sadayana kedah sapapaosna emut kana maot. Saur Rasul, sing sering emut kana maot sadinten teh 100 kali ingat kana maot ya Pak. Sabab gue emut kana maot, hate bakal lemah, Pak. Nafsu bakal lemah. Nafsu bakal lemah. Nu bakal nguatan kana nafsu teh dunia jeung jabatan. Nafsuna eta agung, Pak. Kumargi kitu maot sing emut, maot sing emut. Hadirin sadaya anu dipihormat, sadaya manusia mulia kawit namah kitu Bapak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap nu dilahirkeun itu aya dina fitrah, suci bersih, teu gaduh dosa, teu nyandak dosa. Tapi ti kawit usia baleg, Pak, tidinya manusia aya nu bisa mempertahankan kamuliaanna, aya anu gagal jatuh lebih hina daripada binatang, Pak. Manusia levelna di luhur kusabab teu bisa mempertahankan kamuliaanna, lagrag leuwih hina daripada binatang. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, aya 5 di antawisna, Pak, pikeun ngajaga keutuhan mulyana manusia di hadapan Gusti. Kahiji, ayakuna mukiman ala ibadati rabbi. Nu kahiji, manusia anu mulia teh mukiman ala ibadati rabbi, menjalankan ibadah ka Gusti eta, Pak. Ibadah ka Allah teh keur ngajaga kamuliaan manusia. Bade naros sadaya jalmi ibadah ka Allah teu
Henteu. Sadaya jami dipiwarang ibadah ku Allah henteu dipiwarang. Sok Pak. Sadaya jami dipiwarang ibadah ku Gusti, tapi teu sadaya jami ibadah ka saha? Ka Allah. Aya nu ibadah aya nu teu ibadah aya. Nu ibadah lulus mulia di hadapan Allah, nu teu ibadah lagran lebih hina daripada binatang. Sabab punten Pak, aya domba salat henteu? Ari domba dipiwarang salat henteu? Atuh lamun domba teu salat doraka henteu? Kusabab teu doraka atuh eta domba mun teu salat cilaka moal. Ayeuna lamun manusia teu salat doraka teu? Manusia salat dipiwarang teu? Dipiwarang. Lamun manusia teu salat cilaka moal? Cilaka. Sok Bapak Ibu emutan. Domba mah teu salat ge moal cilaka. Manusia teu salat bakal cilaka. Domba tara salat, manusia lamun tara salat sarua jeung domba. Leres. Cuk saha ulaika kal an'am. Manusia nu teu ibadah ka Allah itu seperti binatang Pak. Balhum adallu. Binatang teu salat moal cilaka. Manusia teu salat bakal cilaka. Nu matak manusia lamun teu ibadah lebih hina ketimbang binatang. Masya Allah hadirin sadaya. Kedap deui Ramadan Pak. Ayeuna kaping 16 14 dintenan deui urang mayunan sasi Ramadan. Dua minggu deui Pak. Leres. 14 dinten deui Ramadan. 44 dinten deui lebaran. Can ge acan puasa geus lebaran. Bohongan can ge acan Ramadan geus dilarang mudiknya Pak. Tidak boleh mudik. Puasa ge acan. Hadirin sadayana anu dipihormat, ieu nu kahiji Pak, nu mawi tugas di alam dunia urang ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nu kadua Bapak Ibu, ayakuna muhlison dohiron wa batinan. Manusia bakal mulia lamun ikhlas dohir jeung batina. Ari ikhlas dohir teh Pak berjuang. Ari ikhlas teh dohirna berjuang. Ari berjuang teh mesti aya rintangan. Rintangan tong jadi panghala. Sabab itu seni dalam perjuangan Pak. Mahalna pikeun kanikmatan teh ku ayana rintangan. Sok Bapak Ibu punten. Da main bola ge di lapang mun sorangan mah moal aya harga Pak.
100 kali ngagolkeun bola kana gawang ate aya nilai nanaonan sabab teu aya lawan. Aya we lawan sakali ngagulkeun luar biasa Pak, berharga. Nu mantak ayana lawan ayanan rintangan ulah jadi hoream, tapi justru kudu ningkat kesemangatan. Ini adalah kesempatan ke urang. Bapak Ibu moal hadir ka dieu ayeuna lamun teu ikhlas, lamun teu berjuang. Da ieu teh ladang berjuang kan? Leres. Tadi teh Pak meme berangkat teh Korea teu purun. Aya teu purun teu Bu? Aya wegah teu Pak? Aya. Hadirin sadayana. Tos capek tadi, lelah badan, enak istirahat, leres gitu. Enak na ngagoler. Niis coba harudang bayung yang kieu. Sok Bapak. Ngalawan tunduh, ngalawan horea, leres. Sok. Dilawan ku Bapak. Nepi ka Bapak Ibu ayeuna hadir di dieu. Ieu teh ikhlas, berjuang. Hadirin sadayana anu dipihormat, kudu bungah Pak. Mun rek salat berjamaah wegah kudu bungah. Alhamdulillah. Toh hadirin. Sabab eta teh mamahalna dirinya. Beuki ageung tantanganana, beuki ageung nilaina di hadapan Gusti. Kamari atuh Pak. Nisfu malam wengi, nisfu Sa'ban. Masya Allah. Aya kan Pak Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah ahli sufi jeung ahli fikih, ahli tasawuf, ahli fikih. Anjeunna nyaurkeun di malam nisfu salat sunat 100 rakaat kan gitu. Salat sunat 100 rakaat saja minus salat sunat 100 rakaat dina malam nisfu salat mutlak Bapak Ibu. Allah ngutus 30 malaikat ngabubungah ku surga. Allah ngutus 30 malaikat ngahalangan seuneu neraka. Allah ngutus 30 malaikat. Hadirin sadaya, tina musibah Allah ngutus 10 malaikat tina godaan setan. Luar biasa kan Pak? Nguping 100 rakaat lagi geus ngoreja. Hadirin sadaya, sabada salat Bapak ku abdi diajakan malam ieu cuang ngaos Quran 3 kali tamatan. Ngajarenghok Pak. Siap Bapak Ibu 3 kali tamatan? Henteu cenah Pak. Bari acan mulaina oge geus nyebut henteu. Atuh ayeuna cuang anu ringan 3 kali qalbul Quran. Hatena Al-Quran surah Yasin. Siap cenah Pak. Da eta maca surat Yasin sabalik oge Pak asa geus wareg bisa. Balikan nu kadua nama eta panon teh rapet kacida Pak. Tono nya balikan nu katilu komo mun Yasinna rada santai gitu. Aduh. Tono kacida eta keur ngaji Yasin. Shadaqallahul azim. Da cenghar eta Pak. Ari keur ngaji, ya Allah tunduhna. Ari geus rapih ngaji, cenghar kacida.
Benar ya teh Pak. Ya Allah. Tantangan jeung rintangan eta. Nu matak Gusti izin kedah ngantosan ganjaran mah Pak. Ya. Izin kedah ngantosan pahala. Ibadah mah ulah karena pahala. Nu kadua ikhlas tujuan. Allahu somad, Allah nu dijadikeun tujuan ku urang. Keun dari Allah malatuh liful mi'ad Bapak. Allah mah tara ingkar janji. Mantak soal pahala itu bagian Allah. Urang ibadah ulah karena pahala. Surga neraka ge lewat ibadah teh Pak. Niatan syukuran ka Gusti. Gusti nu geus maparin nikmat ka urang. Nu moal kaetang bakat ku seueurna kanikmatan Pak. Kitu we. Tos ibadah ngadadago pahala izin ibadahna oge gagabah. Ibadahna ge caliweura. Nya. Sanggakeun ka Allah Pak. Gusti abdi ngariung ayeuna di dieu syukuran ka Gusti. Gusti nu tos maparin kanikmatan ka abdi. Dugi ka wengi ayeuna abdi masih kene jumeneng. Abdi sehat. Matak ayeuna pangaosan syukuran ka Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin sadayana anu dipihormat. Malam Salasa enjing Pak. Pangaosan deui. Kira-kira malam Salasa enjing urang yakin teu aya keneh? Yakin teu aya keneh? Teu. Hadirin sadaya nu dipihormat. Oh, kemutan. Teu yakin aya keneh malam Salasa enjing Pak. Kusabab teu yakin malam Salasa enjing aya keneh. Mengpeung aya malam Salasa ayeuna. Leres. Hadirin sadayana. Malam Salasa ayeuna aya keneh mengpeung aya. Sabab malam Salasa enjing mah cantang tu urang aya keneh. Sok Bapak, lamun urang maot minggu ayeuna memeh nepi kana Salasa payun. Salasa payun geus tinggal kenangan. Ingat malam Salasa kemari masih anu deket urang diukna. Ayeuna geus di alam barzah. Atawa urang ayeuna di dieu ngariuk. Punten Pak, lamun maot memeh malam Salasa enjing. Malam Salasa enjing urang teh keur ningalikeun ayeuna teh Pak kanu keur pangaosan di dieu ayeuna. Masya Allah. Hadirin sadaya nu mawi lillah ikhlaskeun karana Gusti Allah. Allah mah langkung uninga hadirin sadaya. Salajengna Bapak nu katilu ayakuna nas min syarrihi aminin. Manusia bakal mulia nu katiluna lamun bisa ngajaga tina kaawonan Pak. Lamun bisa menjauhi kaawonan. Nu mawi kuncina urang ayeuna berusaha. Ibu bapak ulah waka di akhirat di dunia wae nya jalmi anu midamel kaawonan teh bakal cilaka. Maling ku nagara dilarang teu? Maling ku agama dilarang teu? Aya jama maling sakali teu kapendak kira-kira eureun malingna moal penasaran hayang deui
maling deui teu kapendak, maling deui teu kapendak, kaopat kalina malingna kapendak. Kumaha Pak? Disiksa, kan cilaka. Punten-punten, jaba isin, nu isin lain urang wungkul, orang tua ngarasa isin, kulawarga ngarasa isin, tatangga ngarasa isin. Iya di dunia, komo di akhirat. Dunia masanes tempat pembalasan Pak. Dunia masanes tempat pembalasan. Nu mantak punten Pak. Secara dunia sholat itu sami Pak, tapi secara akhirat Bapak beda. Nu sholat nu teu sholat di akhirat bakal beda. Di dunia mah papunten kadang mah untung keneh loba bebenangan nu tara sholat leres. Kadang mapa sehat keneh awakna nu tara sholat. Di dunia mah sabab sanes tempat pembalasan. Ya Allah Bapak, mimiti pembalasan teh ti mimiti nyawa urang kaluar, ruh urang kaluar, didinya mulai pembalasan. Ayeuna mah da di jero badan urang keneh masih perbuatan. Nu sholat seri, nu tara sholat ge seri. Nu sholat bunga, nu tara sholat ge meunang ka bunga. Ieu di dunia sabab darul amal, sabada kaluar nyawa tina badan urang, mulai didinya darul jaza, tempat pembalas. Sok Bapak, ayeuna ku Bapak pangaosan da can karaos kan Pak. Nu karaos mah ayeuna teh kesel, cangkeul, tunduh kitu merenya Pak. Kabagjaan, kanikmatan, keindahan belum terasa sabab bukan pembalasan Pak. Sok lamun anu maraot ditaros ayeuna, hayang naon anjeun? Jawabna hayang balik deui ka dunia. Rek naon balik deui ka dunya? La akunanna minas sholihin. Gusti abdi rek jadi jamaah soleh. Abdi Gusti bade salat ka masjid berjamaah. Abdi Gusti bade pangaosan. Abdi Gusti bade ngiring saum. Itu Pak di dunia ayeuna jeung di akhirat beda. Ngan ceuk Allah wayahna semua bisa Pak. Mentak kunaon ayeuna urang mengpeung aya dalamun maot mah geus moal tiasa ngiring pangaosan Pak. Leres. Jeung ulah nu geus maot mah mariluna ge. Hadirin sadayana, kamari maot si eta datang deui ka dieu milu pangaosan. Wah, bubar jiga apa. Hadirin sadayana, subhanallah. Ibadah sing capek, kacape sing jadi ibadah. Hartina rek ibadah ulah kahalangan ku kacape. Dina usaha ulah ngan saukur usaha sing jadi nilai ibadah. Ti mana we jalan salamet mah Pak. Da Allah teh maparinan jalan kasalamatan teh rupa-rupa. Ngan ari intinana mah dina rahmat Allah. Ngan rahmat Allah duka nu mana nu bareng jeung turuna ngalangkungan ibadah urang. Kusabab kitu dipapai sadayana ku urang ibadah. Nu wajib pokona, nu sunat mah kanggo nyampurnakeunana. Mudah-mudahan we ku pangaosan sing jadi jalan urang rahmat Allah nalungsur. Mukana pantos surga amin ya robbal. Da usaha ge nya, dagang ge nya punten Pak.
teu apal nu karek untung nu karek rugi poe ayeuna. Ngan ari syariat mah di mana dagang sok untung. Tapi da teu sakur nu dagang naon. Da aya nu dagang ge naon. Ku sabab teu apal rek ngajaran we dagang. Niat karena dipiwarang ku Gusti, bari raditu billah ridho abdi ka Gusti, mangga rek dikumaha-kumaha ge. Jegur we untung alhamdulillah, datang we rugi alhamdulillah, kudu nama alhamdulillah. Innalillah mah nomor 2 eta Pak. Nomor 1 mah alhamdulillah. Sabab ieu teh damal Allah. Urang mah teu bisa nyieun rugi, teu bisa nyieun untung. Untung rugi padamelan Gusti Allah. Abdi mah teu dipiwarang untung, abdi mah teu dilarang rugi, diwalah dipiwarang na oge abdi mah usaha. Ayeuna atos usaha abdi Gusti mah nyanggakeun ka Gusti. Kan gitu Pak. Nya. Mudah-mudahan di dunia rugi ge akhirat mah sing untung gitu. Nah hadirin sadaya nu mawi punten salat anu 5 Pak. Salat anu 5 duhur asar maghrib isya subuh aya salat nu pangistimewana nu disebut salat wusta. Hafidu ala sholawati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. PR kabung tiga ya. Dina salat nu 5 aya wusta. Ngan duka salat nu mana eta salat wusta teh? Teu diparinan uninga Pak. Aya oge sebagian ulama nu berpendapat salat asar, aya nu berpendapat salat isya, aya nu berpendapat gitu Pak. Tapi dina kenyataanana wallahu alam Allah nu uninga kumaha atuh urang hoyong kenging salat anu mulia eta carana setiap fardu salat laksanakeun ku urang. Duhur salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh ge. Jadi kusadayana dipidamel bakal aya hiji salat anu pas jeung salat wusta nu disebat salat istimewa teh apa. Hadirin sadaya anu dipihormat. Nomor kaopatna ayyakuna mimma fi aidinasi ayyisan. Hadirin jami mulia di mana eta jami bisa megatkeun dirina tina perkara nu aya dina milik batur. Hartina henteu tomak, tidak mengharapkan diberi, tapi justru berkeinginan memberinya. Jauhkeun sifat tomak. Nu matak Bapak punten mun rek nyanyabaan makan heula. Ek nganjang teh dahar heula. Bisi aya perasaan engke ge di ditu dibere naon. Leuheung lamun dibere. Palebah henteu sok ngarep-ngarep hayang dibere, tapi ku Allah teu dikersakeun hayangan mere. Beteung lapar tungtung nana mah dorakanya mantak makan heula. Itu aya tatangga keur mupu buah rambutan. Urang teh indit ka warung ka pasar meuli rambutan. Bisi ngadadago hayang dibere. Engke ge meureun dibere. Ari boga makan teu kosi ngadadago. Da sarua rambutan ieu rasana kitu.
Ai geus rada lami teh assalamualaikum tah geuningan atak mere meureunaan. Waalaikumsalam ai disampeurkeun teh. Ibu hapunten manawi gaduh sapu nyere nambut cenah. Ai sugan teh rek nganturan. Rek nginjem sapu. Meureun engke bari mulangkeun sapu merekna cenah. Hadirin sadayana. Ai geus rada lila teh aya deui. Assalamualaikum tah meureun bari mere. Ditempo teh lengo, hatur nuhun cenah Pak. Sok hadirin. Eta teh matak hina Bapak. Nu matak pegatkeun diri tina milik nu aya di batur. Jangan ingin diberi tapi hoyong mere. Deteri gicelekeun ku Allah hayang masihan mah moal masihan Pak. Mantak mending tafwid we ka Gusti Allah pasrah. Kalimah ayakuna musta'idan lil maut. Manusia anu mulia teh Pak, anu selalu mempersiapkan bekal kanggo candakeun maut. Barade maut Bapak Ibu. Da mesti nyebut moal ge bakal. Mesti nyebutkeun hoream pasti. Da eta mah resiko hirup kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngan maut teh aya nu dicirian aya nu henteu Pak. Ciri maut teh hiji udu repot. Tapi da teu sakur nu udu repot maut. Aya nu geus udur repot jag-jag deui nya. Aya nu teu udur-udur acan teras naon. Ciri urang najan keur sehat ulah boga rasa lila keneh kana maot. Da maot mah teu ku pedah udur tapi tos seepna umur leres. Ciri tereh maot teh umur kolot. Tapi da teu pasti nu ngora ge geuning seueur nu maot. Leres mantak nu ngora ulah boga rasa lila keneh urang teh maot da ngora keneh ngan meureun aya nu ngora mah pantes nepi ka kolotna ngan aya nu kolot mah teu pantes balik deui ka ngorana gitu. Leres Pak. Nya nu ngora mah aya kemungkinan umurna nepi ka kol tapi nu kolot cek syariat tidak mungkin balik deui kana ngora. Persiapkan bekal kanggo candakeun urang maut. Bapak Ibu, naon Pak bekal kanggo candakeun maut teh? Amal. Mayit digotong ka makam dituturkeun ku tilu rupa. Hiji dituturkeun ku lawarga, dua dituturkeun harta, katilu dituturkeun amal. Kulawarga geus beres mah uih deui, harta geus beres mah uih deui, nu setia menemani nepi ka urang ka jero kubur adalah amal urang ayeuna Bapak. Bujeng-bujeng di akhirat di dunia we di dunia ye Bu. Ari nu dianggap bekal di dunia teh hiji artos nya Bu. Nu kadua makanan pokok beas. Ya. Lamun dinten enjing urang teh teu gaduh artos, teu gaduh beas. Manusiawi Pak. Sok sedih. Sanajan teu kudu sedih sabenerna mah. Osok ibu sedih mun teu gaduh artos? Osok sedih mun teu boga beas? Sok Pak. Manusiawi, tapi da teu kudu sedih sabenerna mah. Contoh ya, ayeuna teh urang teu gaduh artos, teu gaduh beas. Kumaha teuing isuk atuh mam ek meser teu gaduh artos, ek nyangu teu boga beas. Sedih. Nepi ka pangajian ge hoream lah. Da keur parusing cenah Pak.
keur sardih sabenerna teu kudu sedih. Naon sababna? Isukna oge acan. Isukna oge hadirin sadayan, punten-punten Pak, da bisa jadi atuh kakawasaan Allah. Ayeuna urang mulang ti dieu pas dugikeun ka bumi teu lami jebul aya tamu. Ai dibuka teh geuningan dulur. Di mana ieu wengi-wengi ngahaja ka dieu ngan bari liwat. Ieu tos panen hayang karaosan da mere sakintal beas. Kudu da ngalamun ieu mah. Contoh kan ayat ajeng isuk Pak. Cek Allah teh maneh geus sedih, maneh geus bingung nganyanyahoanan kami. Pan kami terek mere sabenerna mangan engke peuting. Sok Bapak. Ari geus mah aya alhamdulillah kan gitu. Da urang mah punten Pak, nya pasrah ge kadang teh sok paneuri. Geus usaha kana sagala teu daek wae bener, pasrah we ayeuna mah cenah ka Allah. Kuduna pasrah teh ti mimiti ge geus pasrah ka Allah teh. Hadirin sadaya. Punten Bapak, nu nganteran teu aya ka urang. Beas teu aya, artos teu aya, nu nganteranna teu aya. Nah ari janari teh maot eta jalmana. Panjongjon geus teu kosi dahar isukna Pak. Da geus maot teh ya. Rahasia Gusti Allah. Da musing ayeuna pare numpuk dina bumi urang. Punten, belum tentu jadi rezeki urang. Leres sanaos artos seueur di bank nu urang atas nama urang belum tentu bisa dinikmati ku urang. Leres nu mata kunci nama ieu Pak. Jadikeun diri fasilitas di dunia pikeun ibadah ka Gusti. Bapak yuk insyaallah bakal mulia urang sadayana. Hiji ibadah ka Gusti Allah. Nu kaduana berjuang dina ibadah lawan segala penghalang supaya urang bisa ngalaksanakeunana. Ikhlaskeun dina tujuan. Jaga setiap kaawona sabab itu bakal ngalagrageun derajat kamuliaan. Piceun sifat ingin diberi orang, tanamkan ingin memberi karena lebih baik memberi daripada diberi. Apalagi lamun nepi ka ngadadago hayang dibere. Persiapkan segala fasilitas urang pikeun bekal ibadah ka Gusti. Usahana sing jadi ibadah, tanina sing jadi ibadah, pagawe negrina sing jadi ibadah, sagala rupa perkara olah ku urang sing jadi nilai ibadah ka Gusti. Mudah-mudahan paranjang yuswa dianggo ibadah, mudah-mudahan syariat urang sadaya dianggo ibadah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan yuswa urang dugi kana sasi Ramadan. Mudah-mudahan urang dipaparin kakiatan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak hapunten nu kasuhun, cekap sakitu nu tiasa kadugikeun. Leresna ti Allah, lepatna tina kabodohan simkuring. Hapunten anu kasuhun. Mapatahan diri abdi nyalira. Mamagahan abdi nyalira mugia aya saena manfaat kanggo sadayana. Amin ya robbal. Intina luluskeun kamuliaan manusia sing parat dugikeun ka akhirat ku cara anu 5 tadi teh. Hadirin sadaya, sakitu nu tiasa kadugikeun. Hapunten anu kasuhun, bade mayunan ibadah saum, bade mayunan sasih Ramadan ya Pak. Hiji tazkiyatun nafsi, bersihkeun diri. Ablum minanas jeung papada manusia
saling lubarkeun sadayana Bapak Ibu. Moal ditarima salatna jeung puasana jalmi hiji nu teu akur jeung salaki cenah Pak. Nu teu akur jeung istri. Nu kadua nu teu akur jeung dulur. Nu teu akur jeung wargi. Nu katilu teu akur jeung tatangga. Sabab kitu prinsip urang sadayana ngahampura ka sadayana walaupun teu dipentah hampura. Komo lamun dugi ka disuhunkeun. Teu disuhunkeun ge hampura sadayana. Tong aya nu ku urang teu dihampura. Pangsaena jami nu mentah hampura, pangsaena jami nu dipentah hampura ngaham, pangawona jami anu dipentah hampura tapi teu ngaham pangawona. Nauzubillahi min dzalik. Islahkeun sadayana sararae hablum minanasna. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.